warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama abdi Revani Daniela Smiri di kelas 10 hiji. Anu bade mimpin jalana acara dina diinten ieu. Wilenjeng ejing sadayana, Bapak, Ibu anu dipihormat sareng rarancangan sadayana anu dipika cinta. Puji syukur urang panjatkan ka Gusti Nuhu Maha Suci anu parantos masihan rahmat saring karuniana. Dugi ka urang sadayana tiasa kempel dina ieu acara dina kaayaan sehat walafiat. Dina kesempatan ieu urang ngangkat tema semangat ngudang impian. Impian teh merupakan hal anu penting dina kahirupan. Sebab dina impian urang boga tujuan jeung tina tujuan lahir usaha pikeun ngahontalna sanajan dina perjalanan aya halangan. Urang teu meunang ngabang nyerah. Urang kedah yakin kana kamampuan seorang sareng terus usaha kalayan tekad anu kuat. Kukituna hayu urang sadayana leuwih semangat dina diajar, leuwih percaya diri, saring terus ngudang impian masing-masing. Mugia ku ayana ieu acara urang sadayana tiasa nyandak hikmah, saring janten langkung hade ka harepna. Hampunten upami aya kalepatan dina kecap. Sim kuring mungkas ku hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.